di dunia bakal karaos nikmatna. Lamun jalmi tos karaos ibadahna di alam dunia nikmatna, maka di akhiratna walanajiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Eta di akhirat mah ganjaran mah tong di etang-etang ku Allah pasti bakal dipasihkeun. Ngan mun teh mah ladang ibadahna di dunia teu karasa. Nyemut nah di akhirat bakal karasa teu. Da double pahala mah. Dunia jeung akhirat. Allah mah masihan pahala teh double dunia jeung akhirat. Lamun teh mah karasa di dunia, di akhirat bakal karaos. Tapi lamun teu karasa di dunia, buah-buah meureun di akhirat teh moal karasa. Naon karasana teh naon? Nyaeta nikmatna ibadah. Lamun teh mah urang teu karaos nikmatna, ibadah teh asa disiksa, hirup asa teu tenang keneh. Boaknya urang teh moal boa menang pahala di akhirat. Da ladang ibadah teh asa teu karasa nikmatna. Ladang maca Quran asa teu karasa nikmatna, ladang tarawih teh harakah capekna we. Buktina naon? Beresna ibadah teh hoream ibadah. Da urang teh Ramadan teh bulan latihan. Sabulan aya teh urang kayak latihan. Berhasil jeung teu tergantung beres Ramadan. Sawa tepikeun ka Syaban eta teh lamun urang masih kene aya ibadahna, atuh teu 100% atuh 10%. Aya wargi urang anu tarawehna 11 rakaat. Atuh dina luar Ramadan mah 3 rakaatna teu eureun witir. Komode nu 23. Nu 23 mah kudu 11 witirna oge. Mun teh mah nempelna ladang Ramadan dina luar Ramadan teh aya asarna. Pan wargi urang ayeuna anu hatos hatam Al-Qur'an 30 juz. Aya nu tapan 30 juz ayeuna Bu. Aya wargi urang nu tos hatam saminggon ayeuna 30 juz. Pan urang mah juz 30. Atuh lumbayan urang sadinten sajud nu biasa mah rasa kitu oge. Atuh di luar Ramadan atuh salembar nempel atuh maca Quran teh. Gitu dah. Nyaeta aya asar tapak ibadah teh engke dina bulan Sawal duikeun ka bulan Sa'ban. Ramadan teh dilatih heula. Seureujang nya ki Allah teh ayana teh dina bulan